Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Saniskara nu di langit jeung saniskara nu aya di bumi ngamaha sucikeun ka Allah lantaran anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yeuh jalma-jalma nu ariman, naha geuning maraneh nyaritakeun anu hanteu ku maraneh dilampahkeun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gede pisan babendona mungguh Allah lantaran maraneh nyaritakeun anu ku maraneh hanteu dilampahkeun teh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saestuna Allah micinta ka jalma-jalma anu perang di jalana kalawan ngabaris lir hiji benteng nu tohaga. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jeung sing inget nalika Musa nyarita ka kaumna, yeuh kaum kaula naha geuning arandika ngaganggu kaula padahal arandika nyaho yen kaula teh Rasul Allah ka arandika nya nalika maranehna nyeleweng Allah nyelewengkeun hate maranehna jeung Allah hanteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu parasek. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر mubin. Jeung sing inget nalika Isa anak Maryam nyarita, yeuh Bani Israel saestuna kaula teh Rasul Allah ka arandika cocok jeung Taurat nu nyampak di hareupeun kaula jeung minangka nu ngabejakeun kabungah perkara datangna Rasul sabada kaula anu jenenganana Ahmad. Tapi barang eta Rasul didatangkeun ka maranehna bari mawa katerangan pok maranehna nyarita ieu mah sihir nu tetela. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jeung naha taya anu leuwih dolim batan jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan kalawan asma Allah padahal manehna diajak kana Islam jeung saestuna Allah hanteu maparin pituduh ka kaum anu darolim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maranehna sejamareman cahaya Allah kusungutna ucapan padahal Allah nyampurnakeun cahayana sanajan dipika ijid ku jalma-jalma kafir oge. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Nya anjeunna anu geus ngutus rasulna kalawan mawa pituduh jeung agama nu hak pikeun ngunggulkeunana ti sakabeh agama-agama lian sanajan dipika ijid ku jalma-jalma musyrik oge. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yeuh jalma-jalma nu ariman naha maraneh hayang dituduhkeun ku kami kana perdagangan anu bisa nyalametkeun maraneh tina siksaan nu perih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Nyaeta maraneh kudu ariman ka Allah katut ka Rasulna, maraneh kudu jihad di jalan Allah ku harta banda maraneh jeung ku jiwa maraneh. Perkara eta teh hade pikeun maraneh upama maraneh nyaraho ma. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Tanuan de anjeunna ngahampura dosa-dosa maraneh jeung anjeunna ngasupkeun maraneh ka sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan jeung ka gedong-gedong nu saligrong di sawarga adin. Eta ti kaunggulan nu gede. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jeung saperkara deui anu kumaraneh dipiharepnya eta pitulung ti Allah jeung ngabebaskeun Mekah nu geus deukeut waktuna jeung geura tepikeun beja ka bungah ka mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ieu jalma-jalma anu ariman maraneh kudu jaradi anu ngabelaan agama Allah saperti anu diucapkeun ku Isa anak Maryam ka sobat-sobatna. Saha nu ngabantuan kaula keur ngabelaan agama Allah? Jawab sobat-sobatna, abdi sadaya nu ngabantuan agama Allah. Tuluy sabagian ti Bani Israel teh ariman jeung sawareh deuna kalupur. Nya kami ngabantu anu ariman pikeun ngelehkeun musuh-musuh maranehna. Nya jadi weh maranehna teh jalma-jalma anu arunggul.